Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing barudak SD juara. Kumaha kabarna sadayana? Mugia urang sadaya aya dina tangtayungan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sareng sehat sadayananya. Barudak SD juara, aya nu emut teu minggon kamari urang diajar naonnya? Sip, muhun leres. Minggon kamari urang diajar 5 cara wawasuh panangan. Aya nu emut teu kumaha urutanana? Hayu urang sebutkeun deui. Anu kahiji nyaeta hurungkeun kerancai. Anu kadua naon cik? Anu kadua nyaeta sabunan dugi ka ngabudah. Anu katilu nyaeta gosok panangan salami sabaraha detik? 20 detik. Anu kaopat nyaeta bilas sabun nganggo cai. Anu kalima terakhir nyaeta garingkeun panangan ngangge tisu. Alhamdulillah geuning aremut keneh. Tah dinten ayeuna teh aya tugas ya ti Bu Upi. Upami tos ngaregepkeun materi minggon kamari, insyaallah pasti tiasa ngerjakeun tugasna. Mangga tugasna dikerjakeun dina lembar kerja nu tos dipasihkeun nya. Mung sakitu video ti Bu Upi. Hapunten bilih aya kalepatan. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.